Al-Quran dan Al-Hadis semua ngajarikeun kedok lain niralakeun ku diri pribadina eta anu dititipan ilmu ku Gusti. Bahkan seueur eta jalma anu paralinter tapi kadang-kadang saeutik bahasa urang Sunda mah pinterna tabah linger. Taurat teh ulah kitu. Nah insyaallah ibu dina saat anu ayeuna moal banyak teuing tawasuk anda surun jemal pengampuran kakedah rutina kira nganggu nepi ka jam 8 iya Bu kemari ya teh aya pangaosan jadi ibu bade hadir di Palitongo nyata pangarsana al-mukarrom nyata il al bade hadir sebenarnya insyaallah ibados namanya kesumbingan secara mendadak tadi teh terus 2 kali konfirmasi sekali insyaallah terus pengawasan jam 8 minimal setengah 10 tentu sumbingan cenah sawarna minimal jam 8 atau begitu insyaallah jam 8 setengah 8 sumbingannya orang hadir orangnya orang hadir niatna orang nyata tolak ilmi